Sampurasun wilujeng tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda kelas 7. Ayeuna urang bahas materi KD 3.5 dongeng bagian ka-3. Ngadongeng teh mangrupa salah sahiji kaparigelan nyarita. Ngadongeng teu sarua jeung maca dongeng. Anu matak dina ngadongeng mah urang kudu bener-bener apal kana dongeng anu rek didongengkeun. Sakuduna apal kana jalan caritana. Aya sawatara hal anu ku urang kudu diperhatikeun upama arek atawa eukeur sedang ngadongeng. Sameme ngadongeng urang kudu hiji maham kana eusi dongeng, 2 maham kana palaku katut pasipatanana, 3 maham kana hal-hal anu dicaritakeun dina dongeng. Dina prakna ngadongeng urang kudu hiji ngagunakeun sora anu bedas itu keras, 2 ngedalkeun kekecapan anu bentes ngedalkeun mengucapkan bentes jelas, 3 bisa ngatur tempo henteu gancang teuing jeung teu kendor teuing, 4 wirahmana luyu jeung ungkara anu dikedalkeun, 5 parohmana luyu jeung anu keur didongengkeun, 6 pasang petana luyu jeung eusi dongeng, 7 sikep sawajarna henteu kaleulewihi. Sedengkeun biasana dina pasanggiri ngadongeng anu diajen teh sacara umum mah ngawengku, hiji vokal bedas henteuna sora, 2 intonasi lentong jeung wirahma, 3 artikulasi bentes henteuna ngucapkeun, 4 ekspresi paroman jeung pasang peta. Pancen atawa tugasna, hiji tuliskeun eusi dongeng sangkuriang, 2 hafalkeun eusi dongeng sangkuriang, 3 pek silahkan videokan atawa direkam ku hideup keur ngadongeng sangkuriang. Hasilna kirim lewat Google Classroom atawa GCR. Hatur nuhun, sampurasun.